Bismillahirrahmanirrahim. Walau ahda lan lamun hadiah ngahadiahkeun liman kadue olaso kang nyalametkeun yakman ing wong min zalimin saking wong kang zalim li alayun kido depon jenta ora ambata kenyakma ma ing barang palakan migawe ma ing barang lam yahilla mentarahal lau kadue mah pembuluh opo narima hadiah wa ilalan namun orang ahda ala mangkalal yakobu wa inta ayana tegese laksana janarima tantung alai ngatasé tahlisum apa nyalametkeun wong alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kijahid ditulungan bukti bakal dina kejahatan di umat dan itu kijahid berhadiah kaki bakal tujuan kijahid berhadiah kaki bakal supaya kibat bakar untuk ngabatalkeun kana nulungan kijahid mungkin di pengadilan teka kibat diberi hadiah ku kijahid halal tenariman walau ahda jeung lamun kijahid masihan hadiah liman kaki bakal holasohu min dolimin anu kibakal teh geus nyalametkeun kijahid tina kejahatan ki umat ditulungan ku kijahid hajun merah hadiah ya segitu teh tujuan kijahid merah hadiah kibatana di alayun kidal mapa'alah supaya nyata kibakar ieu ulah ngabatalkeun
karena ngabela Kijain dina ancaman dibakar ke di pengadilan supaya terus ngabela. Lam jahila lahu qabulun, maka haram dibakar naliman. Berarti suap panggil pengacara supaya ulah lebih kendor. Haram. Ya mas tadi gitu deh, aku tawar dia pengacara ku ya. Saya diberi deh. Kumaha mun Kijain merena teh dengan tujuan eta, lain karena tujuan supaya ulah ngabatalkeun kana ngabela Kijain. Wa ila jeung lamun wae Kijain merek hadiah na kaki bakar, lain karena supaya dibakar nyelametkeun dirinya gitu. Padahal memang dibakar teh pengacara atau hakim, tapi urusan gitu merek Kijain untuk urusan deh Kijain teh halak teh mah masalah gitu. Jadi hakim eta pengacara eta intina narima iklan manehna haram. Kepan dibakar nurungan Kijain teh sama paduan batur mah geus uduan yang hareupan urusan Kijain. Lugu iwati kiwata wa intayana li tahlis sanajan hukumna fardu ain ka Kijain tahlisuhu nyelametkeun dibakar tetep sing fardu ain ge haram malila pamerek di Kijain. Tapi senajan eta jalurna kan aya nu salah aya nu bener gitu. Dua-duanya. Saduana itu urusan aya tumpah pangkeun. Walaupun lan namun ngandika Allah ing lapan hud hadza hud manane ngalapsi ada iki dirham wastari lantuk kusi maka kadue sira bi kalawan hada kada ing mangkon ta'ayyan maka narimatan tu ya siro al-mafhum min istar sekali lalam yurid ing dalam salagi orang ngarepaken ya wong atabasuto ing jembaran aulan au ai au tadula gailam tadula tegese atawa orang nuduhkeun qarinatu halihi opo tetengger tingkah wong alaihi ngatase tabasu. Bismillahirrahmanirrahim. Kijain ngomong kieu kaki bakar cokot duit ya lunas ya kajulkus ya belikan karena samping jensia saya bahasa itu dirangkap pakai apa wajib beli samping
kumaha mana ya. Walau kol jeung lamun Ki Jaid ngomong ieu kaki bakar kun hada bakar candak dia artos di saya wastari lakabi kada laju kanjen belikeun ya karena samping lakadeun maneh sampingna karena combro saya mangka Ki Bakar wajib kudu meuli samping wajib kudu meuli samping teu meunang meuli sempak teu meunang meuli kena kopiah teu meunang ya malam yurita basutak lamun Ki Jaid ngomong kitu ka Ki Bakar teh lain tujuan basa-basi ya. Kumalamun tujuan basa-basi jadi jangan merokok atau belum merokok atau basa-basi ya alam tadula korna tuali ali atau saya ciri-ciri al tadula Jemopi bahasa apa bahasa basi atawa nyata ayat ciri anu nuduhkeun kena tingkah Ki Jaid ngomong kitu teh basa-basi lain basa-basi jadi serius eta mah wajib dibeurekeun ka samping mungkin kode teh basa-basi di urang dia jeung beli channel atuh bahasana eta mah basa-basi tuh kudu dibeli karena coba duit 100.000 kena channel atau yuk ayah menurutnya mandi nah basa-basi tak belum beli channel katinggaliin basa-basi yang lain waman lan utawi sopo dapai ku awe ya man lima tubati kadue kanden lamarnya kandeng lamar man awakiliat awakilen mahtubah awaliha atau wali mahtubah tohaman ing papangan alberohu atau saliyane to'am lihat tazawaja telepon tentang Arabi Yaman aing maktubah paroda mangkanola paruda maka den tolak Yaman paruda maka den tolak man qoblal akdi ing dalem sadurunge akad roja maka jo beliak alaman ing akasewong akbadot kang anjeng gemaken Yaman oh ing to'am dan Bismillahirrahmanirrahim. Ki Jaid boga kabogo ngasih markona itu gedeng-gedeng Ki Jaid sumbureng mere dureng karena ini bahasa mas terkait dengan bahasa atau mere duit naon gitu tujuannya yang supaya terus kawin kari-kari mutus ke awewe teta duren tega dengan tanda itu jadinya aduh
wa man dapa limah tubatihi jeung ari kijaet anu masihan to aman kadaharan aweru atau asalian kadaharan naon limah tubatihi nya kakabogoh lah kakabogoh tujuan nama tak barang berewai dia tazawwaja supaya kijadah yang tulus kawin kalinya lamun dekat tulus ayeuna ya bisa stres orang aja yang tulus hanas diberean wae tahu parudak kobal hati tuluy kijad diputuskeun warnanya samemehnya tadi kobal abdi memeh tulus kawin diputuskeun teu fungsi kawin itu pokona kan karunya ya roja alaman akbadohu maka kijait menang nagih deui duren atau anu sedena anu geus ditarima ku eta gantian duren aing sabaraha puluh tahun jadi paling aja aing duren 5 eta kita bapak sia ge beuki Raja, menang minta ganti dan kira-kira jangan yang hukum pesan mate kan ya awakiliha atawa nyata kijait mereka daharan atau dite langsung kakabogona kacomlang ayo kacomlang aja tapi kadeh nyawa itu kayak itu namanya kacomlang aja kita sabaring amplop kacomlang duren itu kacomlang sedang kacomlang kari-karinya tak diputus ke memeh tulus kawin kawin Duri gatigian wawa tu dibikin nya dari terkuat. Wa mandapa liwakili hato aman aberohu. Jeung ari kijait anu masihan kadaran atawa nusanesna duli atau non wae. Ya. Mikeuna liwakili kacomlang si Markona, kacomlangna si Umar. Duit kaki Umar dibentang dan lalakina tuh pede mendinya dusun anak itu polemiknya kacom lah paruda pembaat di batistol diputuskan bahwa namanya terus kawin teh roja alaman akbadohu mangkas kijad menang minta ganti nagi kacomlang anu geus narima eta akbar aja dengan urusan nama nah aing diputuskeun ya tol ganti sia tong nasewa telebikan kabeh nya euy kan kok ada dikeun hendap sia itu usia sekali ngajak aing 10.000 itu usia itu gantian usia zaman kiamat bukan kiamat hayang sia bebas atau itu terus ya terus ya itu terus soal gantian itu dai mikir duit kasihan duren kasihan ngambil orangnya di sia we ganti itu agama beratnya jadi comblang berat yang itu tanggung jawab udah jadi comblang tanggung jawab tertulus berat Mamang menerima menerima mantu wajib edu kerjomlah nanti kalau nanti bisnis cantik
Iya surat perjanjian. Itu dari mana naon sih atau tahu enggak? Itu nyanyi sok ngaji ya tadi. Nanti Air belakang. Bulan yang narima. awaliha wa man dafa li waliha ta'aman awel jeung ari kijaet anu geus masihkeun kadaharan diwaliha masihkeunana ka bapana ieu mah dirayu teh bapana duit sok ka bapana karoko-roko bapana aku sakalingan nyangge sabon gitu daliat zawaja supaya tulus kawin jeung anak tungtungna sentung loba pengorbanan manehna baru dak pembelah ditolak diputus terus kawin teh dikawin memang nare kawin ka bapak kan aduh kawin ge pak apa naik apa roja alaman akbadoh mangkat kijai menang minta ganti ka bapana geus nari ya anak pak sebab kuring diputuskeun pernah bapak itu Kalau kali gopeng kayak itu dia sekali ngajak rokok sabosan suka baru gopeng sekali ngajak hari sekali 2 mingguan baru nambah itu kata merah mereka buat tujuan apa dan camera merah kan itu yang lah gantian atau tulus karena bapak paksa oke gitu kan abdi mata tuh hese tahu bapak yang terbudak ganti paksa sudah naik aku kena nolak wae abis itu kabarkan ganti ya ayah pemuda kieu walau bahasa lan namun ngutus hadiatan ing hadiah ila saksin maring wong jumanten pamata mangkamati al muhda ilaih sapa wong kang den hadiahan apa ilaihi maring kang qabla usuliha ing dalam sadurunge dumeka hadiah bakiat mangka tetep ya hadiah alamil kil muhdi ing atase milik wong kang hadiah lain mata mangka lamun mati al muhdi sapa wong kang hadiah lam yakun mangkara ono li rasul iku tetep kadwe kang den utus hamluha opo anggawane hadiah ilal muhda ile maring kang den hadiahan opo ilahi maring Bismillahirrahmanirrahim. Kijayat mitaki Umar panganterkeun hadiah kaki bakar. Mar kijayat. Enak kijayat. Ieu panganterkeun hadiah ieu kasaha kaki bakar. Ta ongkos ojekna, ta jeung rokona. Tadi dengan majikan biasa poe bersih pokoknya ya
can genepi kajalma nu dituju kaki bakar kiumat kalimat telepon belum saya abdi jadi oleh ya tangan si bakarnya iri benwartosan ki bakar nantun ke can nepi eta hadiah rek dibena bae eta walau bangsa jeung lamun kijaen ngiriman hadiah kasih bakar nitah di rumah dasasit kaki bakar ngirimanana pamata muda ileh qabla wusulihi tuluy ki bakar anu rek dibere hadiah teh kaburu maot sameme eta hadiah nepi ka tangan ki bakar bakiat alamil ilmuti mangka eta hadiah masih tetap milik kijaen anu merek milik kijaen tuh merek tertulus tawadan kumaha lamun kijaen anu merek nu mau gitu sementara ki bakar ki umat di jalan ke pain mata muhdi tuluy lamun anu kaburu maot teh kijaen anu merek nu mere hadiah can nepi di jalan kene ku ki Umar teu dibawa lam yakun li rasulihan duha ilal muda ile maka teu meunang ka ki Umar nu mawa eta hadiah neruskeun mawa eta hadiah ka ki bakar teu meunang balik balik eta mah tinggal tergantung izin ahli waris kaulah teh nya jadi utusan bapa maneh mahmud tidak naon kamu mah jangan beli hadiah kamang bakar ngan can nepi kaburu boga aya kabar bapa maneh mau lumayan terus ulah lah kira-kira bagus mobil cuma sekali waris terus kan bikin dari terus sedekah bapak terus ini kayak itu terus sekali ulah kami bikin butuh bapak nafsu termigran anak tahan gitu terus ulah teruskan hadiah babun pilwakti sudah ngomongin merek ini mana kita banyak loba orang tangan jadi ya kamu ya kamu ngomong mereka bawa emang bahasa manis jadi wis kawin mengkali dari itu siapa itu orang mau ditumpahkan gitu kan tahan musuh kebeta eta bab nikah kan bab ayeuna medina dalam nikah kayak Jadi beda ya tambah mau ditumpahkan terus tulus kawinan mah kan kalau berfungsi benar ini bab nikah eta nu manjangna maksudna wajib mikeun deui apa henteu gitu anu dianjangan atau ai menang menta kerja mikeun gitu mikeun balikeun deui atau ai menta mah wah jadi menta ai di menta mah ngan ai nu nganjangan mah teu wajib menang doang ai tera ai di menta berarti doang wajib bae nanti ai di menta hendak minta kalau dari itu lain masalah dari itu sewot anggapnya nabung tawi kilaiki kubab sawiji pilwapi kan tetap jabat di dalam mentelakeun waktu
wa utawi ya wakaf lugotan ing dalam mungguh lugo alhamsu iku ngabui penjara bekam wasaran dan ing dalam mungguh sahur hamsu malin iku ngeker harta yungkino kangkongan al intifa opo malang manfaat bihi kan mal ma bakoni aini serta tetep aine mal bikot inta sorupi kalawan megataken molahaken popolahan pirok bati ing dalem date mal alama sopi ningata senggon molah mubahin kangge nunangkeun wajihatin lan arah-arah umum Bismillahirrahmanirrahim babun fil waqti ieu hiji bab jadi lama paradul musannif bin bayanil hibah syaraya takalamu ala bayanil waqti Sasosna ki musannif beres-beres runtut laut rintih rapi ngayet-ayet nyarioskeun perkawis hukum hibah dina ieu bab ayeuna tandang tumandang bade nyarioskeun wakaf lantaran wakaf ge hibah keneh jadi hukum wakaf eta lain ngumpul pikeun umat Kangjeng Rasulullah sallallahu cek Imam Romli zaman baulagian malah Imam Syafi'i mere petunjuk nundukeun yen sanya jana jalma anu wakaf eta adalah ketentuan ahli Islam di zaman tuluy ari cadacan nyarioskeun hukum ari wakaf teh naon ari wakaf teh kabagi dua aya wakaf teu bahasa Arab aya wakaf di cek agama aya wakaf cek Arab naon bahasa sekedar bahasa walugotan alhamsu jeung ari ngaran wakaf dina bahasa Arab alhamsu nyata menjarakeun ditahan dibuih ditahan seperti ayeuna jelema di penjara diwakafkeun ke polisi ini atuh pada harta lamun diwakafkeun teh ditahan ku agama geus teu bisa dimiliki ku jelema mesti duit itu mah geus teu bisa dimiliki ku jelema teh kailaha gitu tadi geus dijual ge tetep wakaf teu sah ngajual gitu sing ditukerkeun dia tetep wakaf teu sah tukerkeun dia teh sama tuker bahasa Sunda cek agama mengajual-jualkan yang ngan dibayarna sarua jeung nu diwakafkeun tuker wakaf sawah dan ditukerkeun
jeung sawah deui dapat bahasa urang cek agama mah meuli sawah dibayar ku sawah terus tetap ya bakat nama nu itu nu ditukeran jadi nggak bisa digomong di penjara teman ya itu dimiliki itu jelema no Allah wasar anjeng ari ngaran wakaf cek agama habsu malin nyata ngabui harta bahasa semua ngabui harta tahanan harta nu mana yumkinul intibau bihi harta anu bisa dialap manfaat ya. Harta anu tantu ieu hartana tantu lanjut harta bisa dialap manfaat ma'a baqoi ani bari zatia hartana utuh tengurangan bakum ayeuna lamun bisa dalam manfaat ngan ngurangan atuh dosa wakak asahan sing awet ge dosa ngurangan tah mah dan nalika dalam manfaat teh ngurangan ieu mah dalam manfaat teh teu ngurangan ayeuna teu ngurangan ayeun hartana seperti sawah panteu ngurang mobil teu ngurangan sugan sekali pakai mobil hiji bana dipake eueun teu mana tama wajar jet sing jaga tuh pernah ulama bener jadi habsu malin ya tangabui harta nahan harta anu tangtu hartana anu bisa manfaat sabari ayeuna utuh bikot itasorup pirobatihi kalawan nyata putus migawe putus ngagunakeun datiahna hartina teu meunang digunakeun datiah harta wakafanana justru nyata ngan saukur dicadak manfaatna wungkul gitu. Jadi bikot intasoru filobati teh ukuran teu meunang digunakeun datiah harta anu diwakafkeunana tapi ngan saukur diarah manfaatna alama sopin mubahin nu digunakeunana teh nyata karena penggunaan anu diwenangkeun ku syarat digunakeun ku syarat seperti nyata digunakeunana pakai masjid, pakai pesantren, jeung sajabahnya. Aujihatin atawa digunakeun kana jurusan anu umum seperti ka fakir, ka miskin, eta umum khusus Pak. Ya, khususna fakir umumna sawae nu fakir. Gitu, loba nu fakir. Eta ngaran mah wal aslu bihi wa